Saperti biasa bari ngadaguan waktu Isya teh mun teu aya pangaosan mah sok ngawangkong ngalereng ngidul. Ngan Mama Haji Kosasih sok aya wae wangkongan anu kaasup munel. Abong sepuh asak jijeuhan katambah anjeunna mah uninga dina kitabna. Ngobrol oge teu weleh nyelapkeun elmu bari ngawurukan. Hitung-hitung pangaosan cenah. Sok sanajan ukur limaan. Da puguh di masjid harita, Mama Haji salaku pengurus jeung imamna maparin katangtuan. Wayahna cenah. Sapanjang keur wabah mah berjamaahna dibatasi jeung kudu ngagunakeun aturan kesehatan. Anjeunna teu bosen-bosen ngingetan ulah pedah kangaranan kana ibadah. Jadi mau pohokeun kana aturan lian. Ari sabab nu disebut taat teh kauger ku katangtuan cenah. Di antarana wae kahiji aya jungkerenna jalma anu nitah jeung nyaram. Kadua panitahna diturut pikeun dilaksanakeun. Ari nu katiluna panyaramna diwaro sangkan ulah dirempak. Ulah boga rasa moka hatur lalawora cenah. Sabab bahaya lalawora teh sok sanajan teu kaalaman ku jinisna bisa wae bahayana keuna kanulian. Kitu minangka pangwawadi Mama Haji Kosasih ka jamaah masjidna. Keun wae cenah. Sapanjang keur wabah corona mah kajeun Mama Haji jeung para santri asuhanana nu baris ngadatangan kaunggal imah di lingkunganana pikeun mamatahan bag-bagan agama mah. Hal ieu teh supaya luyu jeung paribasa pardu kaburu sunat kalampah. Kitu minangka lengkah Mama Haji Kosasih dina ngawuruk bag-bagan agama sapanjang aya wabah corona. Saperti harita nu ngariung di masjid bari ngadaguan waktu Isya teh ukur opatan kalima Mama Haji. Teu kaliwat jarak diukna paanggang bari di masker. Heug cenah dibuka lamun rek nyarita mah. Ari teu bisa-bisa teuing mah nyarita bari di masker. Kan kahade bisi aya ludah nu kasemproteun ka batur cenah. Ari aki tos divaksin ki Juhdi tumanya ka Aki Mardi minangka ngamimitian muka obrolan. Apalan wae ilaing mah kabe kitu di. Padahal mah dikulub heula geusna teu kaliwat udud. Malahan ngahajak ududna oge keretek nu mahal. Aki Mardi nembalna ka mana karep. Salah denge karena pananya na Juhdi. Naon ki nu dikulub teh? Sobar nanya bari seuri, ngomongna rada ditarikeun. Peteuy. Di daharna oge jeung lauk asin. Mani ponyo aki daharna oge. Tadi memeh ka masjid aki dahar heula jeung lauk asin ditambah ku peteuy meunang ngulup. Ini ngulubna ge bisaan atuh kuat kahipu da apaleun aki mah geus teu teura. Pok deui Aki Mardi ngomongkeun asin jeung peuteuy. Heureuleuh Aki Mardi teurap. Gap leungeunna kana bungkusan rokok boga Juhdi anu ngagoler dina riungan. Nyokot bungkusan rokona oge rada rikat. Siga nusieun kapihelaan deui ku Mang Kusmin cara mangkukna. Kituna teh bari ngalieu ka Mang Kusmin sagala. Tah euy, ari nyongcong teh kudu siga aki. Ulah tuluy dipesakan siga ilaing. Ilaing mah rokok kagungan Mama Haji kadon dipesakan. Ceuk Aki Mardi bari nyeungeut ududna. Mang Kusmin ukur seuri koneng. Gap manehna oge milu nyongcong sarua jeung Aki Mardi. Tah ilaing sobar lain rek udud
sok pangenyotna setelan kadinya. Aki Mardi ngageserkeun bungkusan rokok bogana Juhdi ka Sobar. Siga bogana wae ngati kanan nawaran kanu sejen sagala. Sobar nyarita deui bari seuri. Ngomongna sarua jeung tadi rada ditadikeun. Ki, Kang Juhdi mah lain nanyakeun Aki dahar jeung asin. Nanyakeun Aki geus divaksin ta acan. Hah? Divaksin? Nya di ilaing nanyana kitu. Aki Mardi kalah malik tumanya ka Juhdi. Siga nu teu percayaeun kanu ngomong. Juhdi ukur unggut bari seuri. Teuing atuh. 3 poe kaliwat Aki dibawa ku Mama Haji. Harita teh Aki dicutak bareng jeung Mama Haji. Aki Mardi nembal geus dicutat cenah. Plenyun Aki Mardi ngaluarkeun haseup tina bibirna. Teu ieu ngabandungan obrolan sakumaha mistina. Nya di si Aki mah geus divaksin. Harita disamper ku mama pikeun divaksin. Mama Haji mermanakeun ari Juhdi geus divaksin. Mama Haji tumanya ka Juhdi. Atos mama mung nembe sakali abdi mah. Juhdi ngajawab. Sobar mah acannya sigana. Mama Haji tumanya ka Sobar. Nu ditanya unggut minangka ngamuhunkeun kanu nanya yen manehna mah acan divaksin. Min, geus divaksin acan. Teu acan mama. Encan tak embung divaksin. Ceuk Mama Haji nyelok ka Mang Kusmin disarengan ku Gumujeng. Teu acan mama, sanes alim. Pan saur mama oge kendah divaksin teh. Mungka abdi mah teu aya panggilan geuning. Lain teu aya, acan meureun. Ngaheulakeun jalma kolot, nya kitu. Jalma kolot mah geus beunang ku umur. Babarian keun aku panyakit. Kaasup gampang keun aku virus corona. Mangkana pamarentah ngaheulakeun jalma kolot. Eta Juhdi mending budak ngora geus diheula divaksin. Di mana divaksinna di? Mama Haji tumanya ka Juhdi. Kaleresan nuju ka kota harita teh mama bade ngadon barang di salah sahiji kantor aya menuju divaksin. Kaleresan abdi diwartosan sok cenah bisa saha wae oge asal aya KTP. Nya abdi ngiring divaksin harita teh. Ceuk Juhdi ngajelaskeun. Teu ngajak-ngajak atuh divaksin teh ilaing mah. Mama Haji oge ngajak ka kitu divaksin. Ari maneh sasoranganeun wae atuh. Mang Kusmin nganaha-naha mani teu ngajak-ngajak cenah. Nya da teu apa ti anggal na atuh Mang. Eta oge abdi kabeneran balanja. Ceuk Juhdi nembalan. Ke oge kagiliran min. Daguan wae surat panggilan ti pangurus. Mama Haji nyaur ka Mang Kusmin nitah sabar ngadagoan. Mama Haji neraskeun cumariosna. Tah, ayeuna mama rek cumarita ieu. Rada panjang lebar nyarita nanya. Sangkan kaharti tur dipiguna. Kahiji, ulah kena-kena geus ngarasa divaksin, tuluy ngarasa mokaha. Nya, kena-kena geus divaksin, tuluy teu miguna kana aturan kesehatan. Sok sanajan geus divaksin 2 kali, tetep kudu ngagunakeun aturan kesehatan. Cinekna mah urang tetep kudu disiplin, luyu jeung aturan kesehatan sok sanajan geus divaksin. Ari nu jadi sabab ceunah mah virus corona teh komo varian anyar teh bisa nyerang ka saha wae, boh ka budak, boh ka kolot, ka asup kanu geus divaksin. Eta tah nu kahiji. Nu kaduana
kahade ulah kabawa beja kusakaba-kaba koak cek barudak ayeuna mah kocap aya jelema teu percaya kana sumebarna virus corona aya deui beja ngatikanan jelema embung divaksin sagala samalah aya deui kabejakeun nu maot biasa cenah disebutkeun maot ku corona ngaranna oge beja ibarat baju bisa ngagedean di jalan beja mah kumaha atuh urang nya ngaharipan beja nya hoak teh anggap wae eta mah bumbu kahirupan kitu di alam dunya mah mun teu rame boh rame ku beja anu nyata atawa ku beja hoak teh lain oge alam dunya atuh pikeun urang mah mikirna tong jauh teuing can kateuleuman ku pantar urang mah sederhana nama urang cokot nu alusna wae pamarentah moal nyulayakeun karahayatna perkara aya tah henteu virus corona teu kudu dibumbuan ku mangrupa-rupa beja ongkohan kangaranan di masker jeung mindeng si banyok mah halus pikeun ngajaga kasehatan jeung kabersihan sabab nu bisa nular tina hawa atawa pagiling gisik mah lain virus corona wungkul samalah sales mah oge apanan nularna tina hawa cenah eta teu bisa sasalaman keun wae masih aya cara sejen pikeun gantina nya mama nyarita kieu soteh peda kaaranjeun minangka jalma nu deukeut bari jeung geus jadi dulur dina salahna oge mama nyarita ari kanu deukeut atawa kadulur mah teu hese silih maklum jeung silih hampura ceuk mama haji ngawawadian kanu keur ngariung minangka kadulur sok sanajan teu saturunan cenah geus isa geuning soki takol bedugna mama haji mungkas obrolanana Ari Aki Mardi anu dipiwarang napol bedug ku mama haji harita teu geura-geura cengkat tina diukna horeng Aki Mardi mah ti tadi oge keur nundutan gado meh antol kana dada samalah teu karasaeun lamun harita aya nu ngeclak tina bibirna teu talangke sobar gentak cengkat tina diukna rek ngawakilan Aki Mardi pikeun napol bedug abong budak beuki heureuy teu kira-kira napol bedugna ngadon ngamimitian napol bedug satakerna beledag sora bedug ditakol satakerna tuluy didulug-dugkeun korejat anu keur nundutan harita ngorejat kagaruwahkeun ku sora bedug anu tarikna korejat anu keur nundutan ngorejat kagareuwahkeun ku sora bedug anu tarik naker Aki Mardi lulungu manehna gentak hudang bari ngoloyong kaluar rekaman Aki Juhdi nanya ka Aki Mardi nu harita ngoloyong kaluar Aki rek nakol bedug cenah ger nu aya di dinya sareuri jeung seurikeun kana pola Aki Mardi cagah wargi sadayana tiasa ngadangukeun dongeng carios nu sanesna ngalangkungan channel YouTube Dongeng Sunda Abah Salaman ulah hilap like sareng subscribe na hatur nuhun